Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi nu mulia kalih bagya, alhamdulillah urang sadaya tiasa patepang deui. Mugi abay urang sadayana sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan, kalayan salamina urang miwah kulawargi urang sadaya dipaparin kasehatan lahir kalih batin anu disarengan ku rahmat kalih karidon Allah subhanahu wa ta'ala, sareng tiasa lulus banglus dina sagala padamelan urang anu sae, oge dipaparin ku karsana Gusti nu maha welas nu maha asih, rizki anu halal kalawan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dina dinten ieu maksad bade neraskeun deui hiji jejer carios anu katunda, nyaeta serial Jaka Santang. Para wargi nu mulia, carios roman silat Sunda Jaka Santang dikarang ku Bapak S. Sukandar anu dikenal ku masyarakat atau ku sawatara masyarakat di wewengkon Pasundan ku jujuluk Superman. Wargi anu mulia, Bapak S. Sukandar nyaeta pangarang anu kalintang titen kalawan tulaten dina ngadamel buku-bukuna. Katawis ku urang sadayana dina buku-bukuna anu parantos disusun ku anjeuna, wireh bahasana kalintang saena, lajeng euyeuh ku papata ti sepuh-sepuh kanggo ka murid-muridna atawa ka putra-putrina anu seueur pisan ku urang tiasa dicandakan di pulungan kanggo pibekeleun urang kanggo kabagjaan lahir kalih batin, dunia kalih akhirat. Wargi anu mulia kalih bagya, Jaka Santang bagian ka-41 manawi anu ieu teh wargi. Di bagian nu sateu acana parantos dipedar ku simkuring sapara kanca, wireh Jaka Santang parantos beres diwiri deui ilmu pangaweruh ku sepuh-sepuhna nu aya di lemburna Cipancar, anu salajengna mapanginten deuk Minang Seraya ka Pagumilar atanapi ka Wijana, pikeun bisa dibere hiji ilmu pangaweruh anu can dikawasa ku manehanana. Kitu saperti nu dicaritakeun ku Andi nu jadi bapana. Anu salajengna oge parantos dicarioskeun kumaha kaayaan Sidik Permana, nyaeta sobat dalit Jaka Santang nu deuk marengan Jaka Santang dina pangumbaraan nu kadua ceuheur ti mah. Nyaeta pangumbaraan nu kadua ka wewengkon Samarang atanapi ka paguron Payahya almarhum nu ayana di wewengkon Samarang palih pakiduleun ti wewengkon Leles di mana Jaka Santang kali Sidik Permana pamatuhan maranehanana. Para wargi anu mulia, Wijana alias Siruyung Kawung manehna satujueun antuk nama ka Sidik Permana nu jadi anakna pikeun marengan Jaka Santang asal cenah kahiji dimarengan ku hiji jalma anu leuwih dewasa tibatan maranehanana. Jawabana parantos wargi nyaeta insyaallah ku Mang Medi. Sedengkeun nu kadua sarati Wijana katut tinyi ipah teh ka Sidik Permana cenah kudu digembleng deui kalawan leuwih titen sarta tulaten, leuwih loba, leuwih rutin ku nu jadi bapana, oge ku nu jadi akina nyaeta ku Pagumilar, supaya bener-bener maranehana teu cangcaya
lamun manehanana nya tujuan kana pamaksudan ti sidik permana pikeun miang babarengan jeung Jaka Santang katut Mang Medi. Wargi anu mulia sumangga wilujeng midamel padamelan kalayan mugia dipaparin kalancaran kalih kabarokahan. Mugia bae anu dicarioskeun ieu janten salasa wios bahan kanggo ngabeberah mamanahan urang sadaya. Sinareng aya sakedik seueurna nu tiasa dicanda kanggo bahan pendidikan akhlak urang sadaya supados langkung sae langkung majeng. Amin. Simkuring Kang Asep Soni saparakan cati cahaya ilmu. Dongengsunda.com sejanyangakeun ka para wargi mugia bae tiasa nyugemakeun wargi. Para wargi nu mulia kalih bagya, sidik permana sanggeus manehana digembleng kalawan leuwih titen turu tulaten kudu jadi bapakna Wijana alias Siryung Kawung. Tingkat pangabisana mangkin nambahan, wawesen katut jajatena beuki luhur bae. Lantaran kasipuh ku ilmu pangaweruh dina soal ulin silat nu diwiridkeun ku dua jawara sohor disagedengeun Wijana bapana sarta oge akina nyaeta Gumilar hiji jawara tulen nu sagolek pangkek sacanggeud page. Atuh perkara sidik permana wargi nu tadina mah teu geuwat-geuwat ti idinan kudu jadi kolot-kolotna pikeun lumaku marangan Jaka Santang ka wewengkon luareun leles sasatna luareun wewengkon Nangkapait. Ayeuna mah geus kaidinan ku kolot-kolotna lantaran sidik permana teh geus dididik deui ku atika nu apik tuluy tarapi sarta teu hariwang oge melang sabab dek dibarengan oge kudu geus leuwih dewasa umurna nyatana cenah ku Mang Medi incu kukutna Aki Musani. Pokna teh ceuk Wijana keun bae sidik permana teh sing marengan Jaka Santang itung-itung neangan pangalaman. Atuh wargi sosobatan antara sidik permana jeung Jaka Santang ge tambah dalit bae. Anu hal ieu teh ngadatengkeun kauntungan nu lain saeutik lain deui lumayana pikeun duanana. Pikeun sidik permana manehna oge bisa diwiridkeun ku andi ngeunaan ilmu silat atau main po oge manehna teh pan keur hahadean sasatna jeung anakna Andi nyaeta Nyi Anis. Atuh pikeun Jaka Santang keur manehna ge ngabogaan kauntungan nu lain deui gedena lantaran lamun Jaka Santang kaparengan nganjang ka Cicapar Jaka Santang teh sok diwirid rupa-rupa ilmu silat atau jurus-jurus nu ku manehna tacan dipiboga. Pangwirid ti kasepuhan ti Cicapar utamana mah ti Pagumilar nyaeta Ramana Wijana. Manehna ngawara Santang oge sidik permana ku rupa-rupa jurus-jurus nu teu kurang-kurang hebatna. Kitu deui ti pamajid nu tayalian ti muridna Aki Musani. Atuh Jaka Santang mah sasatna ka pamajid teh uyut atau aki guru. Jaka Santang katut sidik permana menang pangwirid nu kacida matak nambahan ajen wawesen katut jajaten maranehanana utamana mah ti Pagumilar wargi. Wawesen katut jajaten nu dibiridkeun ti Pagumilar sarta
Kalayan titen pagumilar ngawaskeun kumaha kamajuan eta dua jajaka dina ngalap elmu pangaweruh jeung jampe pamakena. Kitu deui jaka santang dina saenggeus manehna meunang pangwarah tinu jadi bapana nyaeta Andi, oge pangwarah jeung piwejang tinu jadi akina atawa uyutna nyaeta Aki Musani. Leuwih disampurnakeun ku Gumilar. Ari Gumilar nyaeta jawara nu kakoncara. Tegas nama putrana Pa Asmita sareng Maesih nu pamatuhanna di lembur Nangkapait. Pakasaban anjeunna nyaeta Bandar Areng anu sanes leutik-leutik usahana ari perenahna bumina Ramana teh di sabeuleheun toko babah tungka teueuh Tiongkok nu luhur oge wewesen silatna. Ari Gumilar nyaeta hiji jawara tulen. Jawara nyaeta jelema jago, tulen hartina asli, henteu palsu, pituin teu kacampuran ku watek jahat, sok sanajan saeutik. Gumilar gambaran hiji pendekar teueuh Nangkapait nu ngabogaan watek sacangrid pageuh sagolek pangkek. Tara jalir janji gurat batu alias sok tuhu kana janji pageuhna saperti pare beunang mangkek talina tara lesot deui. Kabeneranna teh eta dua jajakan nu keur mangkat dewasa dina umurna, mangkat dewasa oge dina wewesen jeung jajatena meunang panggembleng ti di dua jawara nu kakoncara nyaeta Aki Musani jeung Gumilar. Gumilar dina ngalap elmu pangaweruhna atawa guguruna lain ngan aliran silat Cimadebuhun wungkul. Tapi oge aliran-aliran silat atau bela diri lihana bubuhan cenah Gumilar mah panjang lengkah lega ambahana agemanana teh lain ngan ngandelkeun nu aya di wewengkonna bae. Sok sanajan maneha pamatuhanna teh di lembur Cicapar bawahan Nangkapait. Tapi ari salah sahiji sumber main pona mati paguron Cigasti nyaeta rerehan Mamadarga. Di lemburna nyaeta Cicapar Gumilar henteu muka paguron. Saur Pamardaka Majawara Tanggulun murid Aki Musani. Gumilar teh teu ngamuridkeun oge teu muka padepokan tapi sok nampak dulur atau diduluran nu deuk ningkatkeun elmu silatna. Guguruna Gumilar teh dengan saukur kahiji atau dua guru atau ngan di hiji atau dua paguron. Tapi manehana mah ngabogaan pamadegan. Yen elmu mah kudu ditungtut ti saha bae oge asalina jalan bener. Kalauan maksud anu bener nyaeta pikeun bebela karahayat, tegasna pikeun bebela kana bebeneran jeung keadilan. Gumilar wargi ngalap elmu pangaweruhna teu ngan saukur ngutamakeun elmu lahiriah saperti guguru elmu silat. Tapi oge disaimbangkeun nyaeta ngalap oge ilmu atawa elmu batiniah. Salian ti diajar silat di padepokan Cigasti nu sasatna digembleng ku Mang Dekong oge bapat kukutna Paparta. Gumilar oge kungsi diwiridkeun elmu pangaweruh ti Aki Sidik. Ku Gumilar sabagian gedena diajarkeun deui kanu jadi anakna Wijana oge kanu bungsu nyaeta Nyisari. Salah sahiji jurus andalanna nu diwiridkeun ka Sidik Permana oge diwiridkeun ka Jaka Santang. Nyaeta nu asalna diwiridkeun ku Aki Sidik, jurus pasangan alif. Anu sabenerna eta jurus teh dipiboga oge ku Aki Musani, jurus pasangan alif. Di antarana ngabogaan dua gerakan nyaeta gerakan potong dua jeung gerakan timpuk miring. Salian ti jurus kembar nu masih keneh dina ulin alif, kabehan pasangan atau gerakan 31 gerakan. Wargi atuh ti pamajid Boh Sidik Permana atau Jaka Santang oge ngalap elmu pangaweruh. Di antarana marana dileler hiji jurus nu ampuh ciptaan pamajid jeung dulur sapagurona nyaeta Pamardaka. Sok sanajan Santang mah geus miboga atawa geus bogaeun ti Andi nu jadi bapana eta jurus teh katelahna gelap ngampar teh wargi. Tapi antuk nama dua nana oge ditalingakeun deui kumaha ngagunakeun eta jurus gelap ngampareun tujuh sok sanajan Jaka Santang mah geus leuwih ti heula mibanda eta jurus teh ti nu jadi bapana.
Salian eta wargi ilmu silat nu dialap ku Gumilar lain bae ulin Cimadebuhun, malah aya oge jurus Galura Laut Kidul nu dibirikeun ku Aki Sidik Katut Mang Dekong jeung rea-rea deui nu jadi guruna Gumilar. Ku kituna wargi kacida nguntungkeun kanggo dua jaga-jaga eta. Pikeun dua jajaka eta dina raraga ningkatkeun wawasen jeung jajaten maranehana disipuh disampurnakeun ku Pagumilar Katut Wijana oge Andi jeung Aki Musani. Wargi anu mulia, pas sore harita teh di bumi Pagumilar kabeneran aya Wijana Katut Nyi Ipah ke di dapur. Wijana ngabarengan Pamajid Katut Wijana oge Gumilar Ganjar can datang keur galuntrang ngobrol bari ngadaguan cenah Andi anu dibarengan ku Jaka Santang sasatna diiringkeun ku anakna Wijana nyaeta Sidik Permana nu neang ka Cipancar. Sakedeung deui cenah deuk datang tatamu ka manehna. Nyi Arum kumaha? Nyi Sari jeung Nyi Ipah geus beres kurah kerisna di dapur teh pikeun nyampakeun Jang Andi. Nyi Jom Gumilar nanya ka bojona Nyi Arum nu harita ke emok mando di sagigeureun Gumilar. Rupina masih keneng Kang. Kewang tinggal ku jujum atung Kang. Ceuk Nyi Arum bari kaoyong manehna ka dapur deuk nempo Nyi Ipah nyaeta bojona Wijana jeung Nyi Sari nyaeta anakna Gumilar nu kadua nu keur kaprak-keprak di dapur keur nyangu keur dahareun sole-sole sarelea sakalian nyiapkeun jeung tatamu nu deuk daratang. Assalamualaikum. Punten nun. Ara yang Hawar-hawar ti luar ka kuping nu uluk salam horeng Andi dibarengan Jaka Santang Katut Sidik Permana. Sedengkeun Nyi Anis mah teu bisa milu lantaran cenah aya kapentingan disambat ku uwana nyaeta Jang Dana di Kadungora deuk syukuran. Waalaikumsalam. Andi sok kalebet. Wijana nu mapag tamu bari mukakeun panto. Wargi sanggeus para tatamu dipernahkeun Pagumilar ngamitian muka babaran lisan nuka beneran Ganjar oge geus datang. Dulur-dulur tak kebeneran yang Ganjar tos sumping oge. Iya kebeneran yang Andi nuhun geus bisa datang ka Imah Mamang jeung oge nuhun Santang geus datang. Cik Jang Sidik pangyanakeun rokok kawung Abah di Nagalar di dapur. Bariret Gumilar ka Sidik Permana koloyong. Sidik Permana ka dapur deuk nyokot rokok kawung nu akina. Kasepuhan Aki Majid kalaresan Jang Andi anu disarengan ku Jang Santang tos daratang. Rupina dibuka baik ku abdi acara silaturahmi ieu sakanteun ngajelaskeun naon pamaksadan kitu kasepuhan. Bilih sonten teuing. Gumilar berderet ka Pamajid minta panyetujuan. Mangga Jang mangga. Pamajid dari anaker ngajawab ka Pagumilar. Yang Andi kumaha daramang di Cipancar. Gumilar nanya ka Andi. Alhamdulillah mamang aya berkah mang. Kumaha samulih daramang. Andi ngawaleran. Pangesto Jang Andi sarehat. Barudak sarehat, anak intu sarehat, baru kolot-kolotna sarehat. Kieu Jang Andi. Mamang ngedek tumanya ari Jang Santang miangna deui pangwaraan teh deuk iraha Jang Andi. Gumilar nanyakeun perkara inditna deui Jaka Santang kana kepangumbaraan kadua. Rupina mah insyaallah enjing pageto mang Andi ngawalonan dari anaker.
Ieu maksud mamang teh khusus pikeun Jaka Santang jeung Sidik Permana. Pan Sidik Permana teh deuk marengan Jaka Santang geus saluyuan ku mamang oge ku kolot-kolotna. Mamang oge kasepuhan pamajid hayang nempo kumaha hasil didikan ti hidup duaan teh salaku kolot-kolotna Kajang Andi oge jang jana ceuk Gumilar wargi bari ret ka Andi jeung ka Wijana. Oh mangga mangga sejang ngiringan bae bah. Wijana oge ngawalonan syukur atuh kaleresan aya kasepuhan tos sumping pamajid. Mangga atuh pamajid yu jangan diajak Santang meungpeung can burit teuing. Gumilar bade manehna jung cengkat koloyong manehna muka panto kaluar. Sakedap mang punten bade kumaha manawi carana bade ngawirid atanapi bade caran kumaha manawi mang. Andi tumanya ka Gumilar hari pangajaran mah jangan di pan geus dianggap cukup lain jangan di uang coba bae nyaeta ku ijen patutunggalan duduluran antara Jang Santang jeung Jang Sidik Permana kumaha jangan di. Gumilar manehna nanya heula ka Andi. Oh manawi teh mohon mangga kitu mengiringan bae. Andi ngajawab kalayan manehna bungah naker menang perhatian nu sakitu. Sayana hadena tinu jadi mamangna sasatna mamang anu teu katalian ku garis pancakaki. Bring sararea arindit nuturkeun Gumilar kaluar. Reg sararea areureun di pipir imah nyaeta belah tukang deket dapur Pagumilar nyaeta disagedengeun imahna Aki Empi di dinya mah memang rada lega. Kieu kapayun Jang Santang Jang Sidik kapayun jung Sidik Permana jeung Jaka Santang narangtung. Kieu sok we teu kudu loba-loba sajurus dua jurus Aki hayang nyaho kumaha kamajuan hidup duaan salila digembleng ku kolot-kolot anjeun. Sok aturana nyaeta seperti biasa nya ulah dinyakeun lantaran ieu mangan saukur keur ngukur kumaha kamajuan hidup duaannya. Mangga Ki mangga duanana meh bareng ngajawab ka Gumilar. Sok we siapkeun teu kudu dikomando sok bae. Mangga Ki duana ngajawaban maranehna wargi siap-siap pikeun hiji atawa dua jurus pikeun dititenan ku Pagumilar katut ku pamajid. Wargi anu mulia Sidik Permana nu mitambayan dek ngayakeun panarajang. Sidik Permana manehna ngagentak ngadiuskeun peureup katuhuna anu dieusi ku gerak tipu pikeun mancing anu jadi lawana nyaeta Jaka Santang. Lantaran manehna deuk nyamberkeun ramo-ramona nyaeta nu kenca pikeun nobros ganggerongan Jaka Santang. Moal dinyakeun da ieu mah ngan sakadar latihan anu memang dianggapna matak ngabahayakeun lamun dinyakeun mah. Orokaya wargi Jaka Santang nu memangna geus surti kana gerakan Sidik Permana anu moal salah deui cenah wargi keur ngagunakeun gerakan anu disebut caladinoktrok. Kukituna Sidik Permana harita ngadiuskeun peureup teh
Jaka Santang gewat ngagunakeun gerakan ciptaana pribadi nu dingaranan gerakan mancing maung di jero guha. Puguh ge sareret katempo ramo-ramona teh nu deuk disamberkeun kana dadana. Ku kituna ngagentak ngarageragkeun badana. Jaka Santang ngagunakeun gerakan heula ngagalaprak. Sedengkeun suku kencana kumanehna ditejehkeun deuk ngahanca iga burung. Nyaeta iga burung ti Sidik Permana. Puguh bae ka Sidik Permana nepi ka ngaranjug oge teu disangka cenah si Santang teh. Bet kitu pamolahna nu jadi musuhna teh. Tapi sanajan kitu ngagentak manehna malik bari ngajorelat luncat ka luhur. Dampal suku kencana dipake ngajajak bincurang lawan anu memangna sedengkeun dampal suku katuhuna dipake najong kana sirah tapi teu dikenakeun. Eureun eta biaya dua kasalahan ti Jaka Santang aya ti Sidik Permana aya. Jaka Santang salah tadi ngabade jurus kahiji ti Sidik Permana. Jurus kahiji ti Sidik Permana nu diisukeun ku Pedeup Katuhu Permana eta saukur gerak tipu Jang Santang. Hartina naon eta lain jurus sabenerna mah disiapkeun jurus dina leungeun kenca atau leungeun sejena nu sabenerna bakal nyerang ka hideuk. Sedengkeun Sidik oge ngabogahan kasalahan. Eta ciptaan Andinya. Heula ngagalaprak. Muhun Mamang, ciptaan abdi nuju alit. Tah Sidik Permana teu bisa ngabade yen Jaka Santang bakal ngagunakeun heula ngagalaprak anu deuk disusul oge ku suku kenca Jaka Santang nu ditenjehkeun kana iga burungna ti Sidik Permana. Tah gerakan nu kadua, jurus nu kadua teu dititenan ku Sidik Permana. Ieu kasalahan Jang Sidik. Jadi catat ingetkeun dua hidup duaan tina dua gerakan tilu gerakan tadi anu kahiji intina mah urang ulah ngan saukur ngabade ngajudi ngijir kana jurus anu mitembeyan ditarajangkeun ku lawan. Boa-boa lawan teh nyiapkeun jurus sejena, artina jurus nu kahiji pasti daya gempurna lebih leutik tibatan jurus nu kadua. Jadi ngijirna ulah ngan ka jurus nu kahiji ngan sakadar pancingan. Ieu anu kudu ku hidup duaan diingetkeun. Anu kadua ulah lalawora ngijir daya gempur tenggelan atawa gerakan nu jadi lawan. Hartina naon? Hartina ulah ngalaborakeun musuh nu kaciri kurang sakumaha lemahna oge ulah pernah ngalalaworakeun. Ngarti hidup duaan ngartos ki cek Jaka Santang jeung Sidik Permana manehna ngajawab pananya ti Gumilar kalawan meh babarengan wargi. Sakali deui ye sok rada nyakeun tapi ulah leuwih ti 10 jurus sok sing siganya tapi tetep urang kudu bisa nahan tanaga ulah sapinuhna. Jadi lamun deuk bener-bener ngahanca lawan urang teu bisa ngahindarkeun lantaran kadeseh ulah deuk dituluykeun panalajang. Ngarti hidup duaan ngarti
maksana kumaki maksudna kieu tetep urang kudu ngadalian serangan urang lantaran ieu mah keur latihan sok sanajan kudu siga bener sok prak sok rabes tukang para wargi nu mulia kolot-kolotna eta dua budak mah nyaeta Wijana jeung Andi manina ngetan pisan bari manehna mah kacida sugema na nempo anak-anakna geus katiten ku Gumilar teu pati loba nyieun kasalahan dina nyusun atawa ngawangun jurusna oge dina ngagiwarkeun Panarajang nu jadi lawan geus ngabogaan hiji kakesitan jeung kaparigelan nu matak nyugemakeun kolot-kolotna sok jalu gunakeun jurus nu mana wae bebaskeun di dieu aya Aki Majid tuh kolot-kolot hidup oge araya tuh Aki dieu sok di dieu nu narempokeun hidup teh rata-rata ahli main po sok bageut wargi anu mulia sidik permana nu deuk ngamimitian Narajang ka Jaka Santang sidik permana geus siap-siap nyusun ngawangun kuda-kudana oge Jaka Santang kitu deui manehna mangandalkeun kuda-kuda hareup anu memang geus biasa ku manehna disusun lamun deuk Narajang atawa nahan Panarajang atuh sidik permana geus karuhan manehna nu kudu mitembeyan mah teu ngalobakeun deui pamolah sebut bae Narajang ngagunakeun gerakan nu bahaya kacida nyaeta si pecat nyawa pangleler ti Aki Mursid anu dilelelkeun ku Wijana nu jadi bapana badan sidik permana ngabelesat ka hareup mata kegeumeueun nu jadi lawan kitu oge Jaka Santang nu memang geus aya puluhna kalinya hareupan musuh-musuhna dina tandang atau wesena nu teu kurang-kurang hebatna di pangumbaraan atawa di lemburna pribadi panan jeung Andi oge jeung sidik permana tapi sekali ieu mah teu burung Jaka Santang manehna ngaranjug barang mireungeuh gerakan nu jadi lawan nyaeta sidik permana nu bener-bener matak ting sariak bulu-puluk ku kituna ngagentak manehna ngolebat ngagunakeun gerakan panggal mui corelat sok manehna jadi aya satu kangen sidik permana bari terus langsung ngirimkeun panimpugna tapi sidik permana teu gampang-gampang benang ditipu ku Jaka Santang nyaho ieu nu jadi lawan ngaleungit tina sasaran oge bari karasa ka kumanehna dihiukna angin nu lebakana pundukna nyagentak manehna ngageser ka gigir kilak malik ngabarengan gerakan selo nyusup pos leungeun kenca ngahanca angin celat Wijana nyamberkeun dua culukna dina gerakan cawadi noktrok maksud simkuring jorelat sidik permana nyamberkeun dua culukna dina gerakan cali noktrok deuk nobros iga burung nu jadi lawan tapi Jaka Santang oge teu eleh cingceung wargi dina nggoni ngabela diri tina ancaman nu jadi lawan nyaeta sidik permana ngagentak manehna ngagileukeun badanna ka kenca bari ngabarengan ngangsodna sukatu ka hareup hiuk leungeun katuhuna rek dipake himpug punduk sidik permana nu kaayaan badanna keur ngareundek sates mudoyong ka hareup orok aya sidik permana oge lain jajah ka atah-atah dina seuseuhanna mah matak ngagetkeun ka Jaka Santang nyang hareupanana nyahoeun yen pundukna diancam bahaya sakilat manehna malik ngenca dina gerakan oray kobra teuleum ti walungan gangga pangleler tinu jadi bapana nu dilelerkeun ti Tuan Behram nu tumrapna ka Jaka Santang lain deui ngaranjugna lantaran nyaho-nyaho suku katuhuna benang dirampid sarta iga burungna ayeuna mah jika nama geus teu bisa diselametkeun deui benang ditotok ku gerakan cali noktok nu jadi lawana ngan bae sajorelat oge geus katempo rindatna ti Gumilar nyaeta supaya ngeureunkeun Panarajang ka Jaka Santang sabab Jaka Santang jika nama moal bisa ngagiwarkeun eta tenggelan cali noktrok atau gerakan cali noktrok anu ditalajangkeun ku sidik permana reg duanana areureun wargi
regeureun duanana wargi. Nu satuluy nama gumilar miwarangan dianggap beres eta latihan kalayan kesimpulanna cukup cenah keur maranehanna mah jeung hasilna tetela nyugemakeun wargi. Para wargi anu mulia, lupina cekap sakitu heula ti sim kuring saparakan cahatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.